Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi waffaqa man syaa min ibadihi litafaquhi fiddin. Wassalatu wassalamu ala man faqad darajatuhu wa ala alihi wa ashabihi allazina nafada amruhu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin pemirsa ATV, bertemu lagi dengan saya dalam rangka naos, dalam rangka ngaji urang, dalam rangka eling ka Allah, dalam rangka ngingetkeun rehna urang teh moal salilana aya di alam dunia. Pembahasan anu kamari anu tos dibahas ku urang rehna tentang babagian cai. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana warga ATV atawa pemirsa ATV tiasa ngamalkeun naon-naon anu kamari tos dibahas ku urang perkawis babagian cai. Eta jumlahna ayat 7. Hiji cai hujan, dua cai laut, tilu cai walungan atau cai kali ku sungai, kaopat cai sumur atau timba, kalima cai sumber atau hulu cai, kagenep cai bun, katujuh cai hujan buah. Kita babagian cai anu tes dibahas kamari ku urang sadayana. Ayeuna dina danget ayeuna dina dinten ayeuna urang bade neraskeun hanja urang. Eta rehna dina cai anu tadi teh anu 7 teh dibagi deui. Dibagi deui kana 4 bagian. Di anu 7 anu kamari ku urang dibahas, ayeuna urang bagi deui kana pepertelaan nyata dibagi 4 bagian. Saur musonif dina ieu kitab, dina kitab Bayanul Arkan, ari cai anu 7 eta kabagi kana 4 bagian. Kahiji cai suci dina datna eta cai turun nyucikeun, yakni bisa ngahasilkeun kana sahna wudu jeung mandi tur henteu makruh dipakena kana eta cai. Saur musonif eta nu kahiji nyata cai anu bisa pake susuci lah leuwih ieu nama. Cai anu bisa dipake susuci nyata ngaranna cai mutlak. Itu tasar musonif ngaranna cai mutlak. Mutlak ya mutlak seperti cai hujan, kan mutlak eta mah cai hujan. Itu. Cai laut, cai walungan, cai sumber, cai subur, teh cai mutlak. Sok sanajan kamari tos dibahas eta warna naon rasana cai laut teh asin, tapi eta mutlak caina, cai laut gitu. Karena cai laut mah asin gitu. Nah, cai anu bisa dipake susuci. Teh hiji nyata cai mutlak. Nyata kamari 7 jenis teh nyata cai mutlak. Anu kadua saur musonif nyata cai suci tur nyucikeun tapi makruh dipakena. Nyata cai anu panas ku mata poe. Ieu oge disebutna cai mutlak.
anu bagian kedua nyata cai suci, cai nama suci, cai mutlak keneh gitu. Ngan ieu mah makruh dipakena gitu. Sabab naon? Hiji nyata tah caina cai panas, kapanasan cai panon poe gitu. Atau sebenarnya mah di bagian dina kitab-kitab nu sanes mah diterangkeun cai anu panas belah panas nareku panan poe tah atau panas dipanaskeun tah atau cai anu tiis ya tiisna nyata ditiisan seperti cek kamari teh di kana kulkaskeun itu atau di barean es gitu eta caina cai makruh itu taunan geus kaluar tina datia asalna kusabab katempelan atau katimpangan masa tadi kapanasan ku panas poe atau dipanaskeun ku hau atau ku kompor eta cai anu geus katimpangan masa caina mah mutlak keneh bae cai anu 7 teh mutlak keneh cai asalna mah ngeun tah aya masa rubah perubahanana gitu seperti tadi kapanasan kompor atau dipanaskeun atau tiis disabab ditiisan itu eta hukumna makruh dipakena kumaha lamun kurang dipake bae suci sah ngan makruh sah hukumna ketika orang suci pakai cai panas eta atau cai tiis panasna kapanasan tiisna katiisan atau ditiisan atau dipanasan jadi eta makruh ngan tetap dihukuman sah lamun orang susuci ku cai anu model gitu tapi hukumna makruh unggul hakikatna makruh eta ngadleunan makruh teh yang deket kana teu meunang sebenarnya tapi masih menang tapi lebih deket kana teu meunangna lamun bisa mah di jauhan ulah sampai orang ibarat maksakeun aya kira-kira masih keneh aya mah anu lain atau anu nyadu bisa dipakai susuci kurang mending neangan anu sanes utama sakira-kira teu aya teu nanaon dipake kurang. Nah eta anu kadua nyata caina cai mutlak keneh ngan caina eta cai anu suci tapi makruh dipakena anu kadua. Bagian katilu caur musonif cai suci dina datna eta cai tapi henteu nyucikeun tegesna henteu sah pake susuci anu kitu ngaranna cai mustakmal. Cai nama cai suci cai nama gitu. Ngan ieu mah caina teu bisa pakai susuci gitu. Artina teu bisa pakai ngalaudu, teu bisa pakai mandi wajib. Eta mau cepari bahasa pakai selain etanya mangga ieu mah. Ngan ieu mah teu meunang ge pakai susuci. Atau sebagian dina kitab sanes mah nerangkeun nyata teu bisa pakai ngaleungitkeun najis gitu nya. Menang sabab ieu disebutna cai mustakmal teh cai anu urut pake urut ngalaudu urut mandi wajib gitu. Kita mau urut mandi biasa jadi masalah rek di wadahan mah ngan lamun urut mandi wajib eta teu meunang dipake susuci deui atawa teu meunang pake ngumbah najis kita pakai nu selain ngehilangkeun najis leutik atau najis hadas leutik atau hadas gede eta meunang kurang dipake di mangga eta mah aya teuing mah tapi bagusna mending ulahnya cepasa di urang mah masih loba keneh cai alhamdulillah masih seueur keneh cai di urang mah eta mah bising yang bisa dipake di gitu jadi masalah lamun dipake selain pakai susuci eta mah pakai susuci atau teu meunang mah cai anu suci tapi teu meunang pake susuci eta cai urut susuci cai urut ngalaudu gitu. Atau cai urut mandi wajib eta teu meunang kurang pake susuci deui eta ngaranna cai mustakmal
eta nu katilu. Ari anu bagian kaopat cai anu kena najis anu henteu aya dua kulah jeung sanajan aya dua kulah tapi berubah kudatna eta cai nu kitu ngaranna cai mutanajis. Ya, cai aya cai anu teu beunang pake susuci bahkan haram dipake nage. Nyata cai anu kurang dua kulah kakenaan najis. Contohna cai kurang dua kulah cai saember lah, kurang boga cai saember gitu. Ketika cek batas tanggurak kita anan cak-cak jelek bengising. Nah eta cai nu aya dina ember. Pas urang rek ngalaudu kan kurang biasa kan dipare basa make gayung teh nya atau make sisiuk. Pas karek disiuk. Aduh cenah eta aya tai cak-cakan. Nah eta teu beunang pake susuci. Piceun nama bahkan ieu mah pake nanaon ge cai nu kena mutanajis mah teu meunang. Rek pake ngubah piring tah ngubah naon kokowok segala piceun tah mah cai najis beta mah cai najis. Cai najis tah ngaranna. Ya cai mutanajis nya cai anu kena najis bela mah cai nage. Piceun tah mah kurang. Kumaha caina ieu mah lamun dua kulah. Loba eta ukuran dua kulah eta lamun cek di urang mah 12 kaleng. Mun baheula mah kelas kaleng dogdog teh anu kurupuk teh tah kaleng dogdog ngaranna kaleng gede anu pake wadah kurupuk baheula masuk di warung-warung teh kapungkur abi keralit mah duka ayeuna duka masih aya ke duka henteu karena masih aya keneh nya 12 kaleng. Lamun teu salah lamun tau teu lepat abdi emutan sim abdi ukuranna lamun dina bak eta lebarna 1 meter kali 1 meter tinggina nyaeta 60 cm eta ukuran sakulah. Ukuran dua kulah ukuran cai bisa dipake susuci di kobok urang gitu. Menang lamun soalnya urang boga bak gede bahkan umuran bisa 2 meter persegi menang orang ngalung di kobok langsung kurang teu kudu make sisiuk teu make gayung deui langsung we kurang gitu. Nah eta bisa kurang langsung. Kumaha cenah tah tadi yo cenah musonib caina kurang atau caina 2 kulah terus tung beka kenaan najis gitu. Bisa teu pake susuci pake ngalaudu pake mandi gede atau mandi hadas kurang teh mah meunang teh eta meunang lamun caina teu berubah naonna berubah rasana berubah ambeuna berubah warnana. Hiji berubah ambeuna berubah rasana berubah warnana luk becepari bahasa si tokek ieu marada gede saeutik pantok tutup bengisingana cai anu 2 kulah teh atawa leuwih ditempokeun kurang atau toke mah sarobanya caina leutik contohna urang kaasupan najis lah atau kaasupan bangke luk becepari bahasa si naonnya si toke lah si toke pae luk baraga kana kobak anu 2 kulah atawa leuwih rek ngalaudu naon eta ja aya bangke toke tadi jero eta mun kurang caina bau teu ieu mah teu bau cenah tempo caina kurang berubah teu warnana atau kadang aya warnana mah moal berubah jika coklat kuning moal sok terkadang ada minyak teh berminyak tempo kurang teu caina ge teu robah coba dirasaan urang di kita caina teh
robah teu terkadang sok aya rasa asin atau kumahalah berubah belah rasana ge namun sakira-kira berubah rasana berubah warnana berubah ambeuna eta najis teu beunang pake susuci pan ieu mah cenah teu berubah cek paribasa teh teu berubah caina atun teu berubah warnana ambeuna atun teu biasa bae rasana atun kitu biasa bae rasa cai biasa normal bae beunang pake suci atuh meunang eta mah nah eta babagian cai anu 7 tea anu 7 tea jadi lain berarti di 7 anu teu meunang eta di 7 meunang kabeh ngeun lamun kakenaan ku nu kahiji berarti normal nu kahiji mah normal tina babagian nu kahiji naon cai suci tur nyucikeun eta mah cai nu 7 teh cai suci tur nyucikeun gitu bisa dipake susuci tama anu kaduana cai anu 7 teh kakenaan ku panas atau ku tiis rek titiiskeun atawa katiisan lain ku datiahna seperti kamari cek paribasa cai laut asin tapan teh datiahna gitu atau cek paribasa cai salju kamari atau cai hujan buah teh terutama datiahna memang tiis ieu mah ditiiskeun atau katiisan panas atau dipanasan eta makruh tina cai nu 7 teh cai laut urang dipanaskeun digodog teh kitu teu meunang makruh ya makruh anu kaduanya teh cai suci tapi teu beunang dipake ente teu najis sih mangin teu meunang dipake susuci unggul eta mah dipake ku nu sanes selain susuci atuh mangga eta ngaranna cai mustamal cai urut make susuci gitu nya tapi aya elat lamun saeutik kumaha lamun urut susucina loba kurang dikumpulkeun bisa nyampe 2 kulah teu meunang eta mah ya menang cai mustamal kurang dikumpul jadi loba jadi leuwih di 2 kulah atau 2 kulah atau leuwih lah nah eta meunang pake susuci teu meunang ge kudu saeutik kata urut gitu anu kaopatnya cai mutanajis cai nu kakena najis ieu mah mutlak haram dipake naon lagi dipake susuci mah komo dipake selain suci pake ngupapir teu meunang sabab ieu mah cai najis ya jadi tah sakali deui mudah-mudahan tina babagian cai anu 7 nu kamari kurang dibahas dibagi 4 hiji cai suci tur nyucikeun 2 cai suci tapi makruh dipakena 3 cai anu suci tapi teu bisa dipake susuci nya teh cai mustamal anu kaopat cai suci tapi haram dipake susucina nya teh cai anu kakenaan najis tah kitu mudah-mudahan naon nu disampaikan ku sim abdi aya manfaatna mudah-mudahan ieu sim abdi teu kaluar tina kaidah fikih anu mungkin tos ka kuping urang sadayana atawa anu ningali para kiai para ulama mudah-mudahan sim abdi diraksa tina model anu kos kitu sakali deui hapunten anu kasuhun mudah-mudahan naon nu sim abdi sampaikan aya manfaatna khususna kanggo sim abdi umumna kanggo para pemirsa TV akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.